warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi Asifa Nurul Fajrin di acara CNN Sunda. Kamari ieu can lila di SMA Negeri 1 Ciawi ngayakeun kegiatan pemotongan hewan kurban. Acara ieu mangrupakeun kegiatan rutinan anu diayakeun di SMA Negeri 1 Ciawi. Nah, kamari ieu aya kejadian lucu urut kegiatan pemotongan hewan kurban. Aya pohon anu ragrag. Ayeuna abdi bade ngahubungkeun rerencangan abdi anu aya di lokasi kejadian. Halo Devka Salsabila. Ya halo Asifa sareng abdi Devka Salsabila di lokasi kejadian. Ayeuna abdi sareng panitia kurban 2017 SMA Negeri 1 Ciawi. Nya sareng saha ngaranna? Nami abdi Riki salaku panitia kurban SMA Negeri 1 Ciawi tahun 2017. Kunaon ieu pohon bisa ragrag? Ieu pohon bisa ragrag kusabab diseruduk ku sapi. Iraha kajadianana? Tepat nama ieu pohon ragrag diseruduk ku sapi pas penyembelihan kurbana. Nah si sapi bisa ngamuk. Jadi si sapi bisa ngamuk teh kusabab sapi teh kan dikumpulkan di dieu nya pas kurbana teh nya, pas hari kurbana teh kabeh sapi di dieu dikumpulkeun terus disembelih di palidinya. Jiga nama si sapi teh stres akibat nempo baturana gitunya anu disembelih. Jadi si sapi teh di dia ya. Jadi nyata aya sapi nu keur disembelih. Nah jigana si sapi nempo gitu. Kumaha si sapi pan sapi oge binatang gitunya. Makhluk hidup lah. Boga rasa gitunya, bisa ngarasakeun gitunya. Jadi nya kitu si sapi jigana stres si sapi teh nabrak ieu teh. Jadi kumaha tipsna maksud abdi teh kumaha tipsna ngabeh sapina teu ngamuk? Mun tips ti abdi mah nya kudu nama si sapi teh ulah dikumpulkeun di lapangan ieu. Kumpulkeun heula di lapangan atas, di lapangan luhur gitu nya. Nah, nu bade disembelih bawa ka dieu, sembelih di dieu gitu. Jadi ulah dikumpulkeun kabeh sapi di dieu terus disembelih di tengah-tengah gitu. Eta mah jiga nu merean gitu ka sapi nu lainna geuning nya stres sapi nu lainna. Nu saran ti abdi mah kitu. Teuneun di luhur heula nu arek disembelih bawa ka dieu, sembelih di dieu gitu. Ya hatur nuhun atas informasina. Ya, sama-sama. Nya Asifa kembali ke studio. Hatur nuhun Devka informasina. Sakian di acara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.